Cetan mana yang ngechat ke pemajikan aingnya? Aing ngerasper teh berarti kumane berarti duitna dina soal kapangi dina cetan. Sabaraha kamari dibere ku pemajikan urang dina 150. tah kapangi eta mah geuningan ngaku eta mah ye. Tah nu kieu tah kudu ditewak ieu mah ye. Hah, abdi ngechat teh panan itu paket datang. Terus masihan artos teh ka abdi da mayar eta mah. Aduh. Suara Kumaha maksudna? apa dia nomor apa dicetak teh berarti nomor dinya lain. Nu cetan Tapi meta eta duit. mah da mayar. Mayar paketan, abdi mah tukang paket. Paket naon namanya? Nya dicetaranna jika nu serius. Ya serius atuh ngaranna ge teteh abdi bade dongkap ka bumi siapkeun artos 120 gitu. Oh, mayar paket. Borong segala curiga aing cuman teh diperas ku sia goblok teh. Aduh, tuh hampura tukang paket cuman teh kabogo pemajikan aing. Sudi pemajikan batur pemajikan di mah gecer ka resiko wala. Oh, hampura nya mang doh. Cuman teh tukang paket pada dicetarana siapkeun duit cuman teh rek meras eta teh. Eta anjing mau bedo gitu ah. Oh, da pertanyaan mereka dikade ku abi teh nya soalna panetan dina cetanana mentane duit. Transfer dibikeun kana nomor iya berarti nomor amang paket itu nya nomor paket. Atuh bedo bisi bener atuh. Oh, kan bae mah tulus kadekna ge, tapi erek kajaran di kadek. Oh, mung kan bae atuh mung mah. Hampura mangnya. Hampura pisan cuman teh mayar paket. Liur asa abang.